Bismillah tos mulai dirak-rak bumi luhur balongna. Nuhun teman-teman kaleresan aya rakanaan nuju nyalse. Janten dikeureueuh we ieu tehnya nyanakan kentengna heula tina nu bumi luhur balong. Tah pami tiasa mah dilereskeun sapotong dirak-rakna sapotong. Nuhun teman-teman da kapalih payuna mah rada sareseg keneh geuningan. Tapi anu kapalih pengkerna mah kanu kamarna emang tos barobo. Tadi di oge henteu miwarang batur teman-teman da aya rakana AA geuningan. Jadi barantosan we kitu pami aya nu nyalse mah. Seueur keneh teman-teman anu karomen geuningannya manglebarkeun cenah pami dirak-rak sadayana mah. Janten kamari teh badanten sareng rakana AA tiasa teh pami disapotongkeun dirak-rakna. Saurna mah tiasa paling ge luhurna digentos henteu ku kenteng. Janten ku asbes kitu teman-teman soalna pami ku kenteng mah berat teuing. Janten ame saimbang soalna kan pami tos dipotongkeun mah bumi luhur balongna janten alit pisan. Pami luhurna ku kenteng sok sieuna teh berat teuing sok sieun ngagebrok kitu. Tah kaleresan di dieu ngawitan nyanakan kentengna teh ngarak-rakna rada siang. Nuhun teman-teman da ngadadak geuningan. Di dieu geus nyaitan acuk ningali si Upus mani antang nuju ngintip manu. Disauran we ku abi teh langsung nyampeurkeun. Di dieu oge satos nyaitan acuk urang nyangu heula teman-teman. Soalna teu karaos geuningannya waktos tetos majeng kasontan deui. Muhun dah teu nyangu enjing keneh geuningannya soalna lebar aya sangu poe seueur keneh. Tah kaleresan oge aya mamah teman-teman ti Cimangli. Muhun cenah mamah teh tos di desel ti empang tapi teu aya tutup keneh. Atos we cenah dilajengkeun ka bumi dede cenah tos lami henteu ka dieu teu ameng. Tah di dieu oge aya emah geuningan teman-temannya aya baturna ngobrol mamah. Hayo saha anu naroskeun teh cenah naha mertuana tara di video. Sanes taranya teman-teman kadang mah geuningan emah mah ka sawah. Janten jarang aya di bumi kitu. Tah kos ayeuna geuningannya teman-teman emah nuju nyalse aya amang ka bumi. Kaleresan abi nuju ngadamel video. Tah nemewe ka videokeun emakna. Tah kaleresan di dieu ge abi ngagaduhan keneh tulang taleng hayam dina kulkas urang dipasang. Muhun teman-teman da bade nyiar pasakeun tos bade kasonten mah teu aya. Di sayur herang we kieu teman-teman kantun ngarenos cabe we engke. Nyamu atos masak atos ayeuna mah urang ngelapan heula kompor. Nya biasa we teman-temannya ameh teh rarujit geuningan. Tah di dieu ningali kapayun tos di bolongan ieu teh bilikna. Muhun teman-teman salit-salit we ieu teh nya luhurna atos salit handapna we. Di dieu oge aya Neng Zahra ngarewong bari amang nyalira anteng. Di dieu oge cuacana tos guguludugan sok sieun hujan. Engal-engal we ieu teh mindahkeun keramik ti bumi luhur balong ka bumi anu baru. Muhun teman-teman ieu teh keramik kangge engke telas bumi nu baru geuningan. Teu acan kapidamel deui ieu teh soalna teu acan aya rezekina. Ya mudah-mudahan mah aya milikna tiasa diteraskeun ke kapayunna. Atuh da muhun teman-teman ngabangun ku zaman ayeuna mah sanes sulap geuningan. Awis bahan-bahanna sareng buruhna teu acan ku sadidintenna. Bukat akut bari lumayan we rada cangkel-cangkel. Keramik lage keramik ageng atuh da ieu mah. Ya pasti we berat. Atuh da ari teh dibantosan karunya nya ku AA nyalira. Pampang namah aana name Damang geuningan. Di dieu oge dibantosan ku emak ku mamahnya padahal mah berat ieu teh.